setan teh ngagoda ka urang lengkahna setan teh at-talbis, nipu daya urang. Kunaon san nipuna setan ka urang sadayana teh? Bisyak, ku karaguan. Ieu teh urang teh sodaqoh entong. Ini teh sodaqoh entong ragu-ragu, rek sodaqoh da butuh keneh duit teh. Disodakohkeun da puguh urang teh hayang amal soleh tapi butuh keneh sodakoh wah eta teh sodakoh entong teh akhirna mah alhamdulillah hidayah ti kengeng we alhamdulillah aya keraguan jalmi teh lamun minamal amal ibadah sok dipaesan karaguan numit pamipunten Bu namun dina salat tong seueur aya raguna Allah was-was ragu eta teh. Setan ngaganguna ragu. Geus niat acan. Pergi tuh urang teh diragukeun teh ku setan. Numai urang karanjungkeun ka Gusti Allah. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Gusti abdi teh nyalindung ka salira tina grentesna setan. Urang rek amal teh digoda ku setan teh. Anu pangberatna amal teh nu istiqomah. Amal anu berat teh pang istiqomahna. Da amal mah teu aya amal nu teu nikmat ibadah teh. Salat teh nikmat carasna mah. Maca Quran teh nikmat. Sedekah teh nikmat. Lamun geus ngalaksanakeun mah ngan mimitina nu berat teh. Pan ibu rek maca Quran pan berat mimitina pan rek wuduna tiris. Jadinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Plong we. Padeung eta teh. Geus ibadah nama. Mimitina tak syak diragukeun ku setan. Nu tadi teh rek sedekah mimitin mah ari pas plong we sedekah. Tenang. Aya kitu kan? Nalika mimitina bisa ku setan diragukeun. Dina salat, dina puasa sami eta. Sadaya nu mangrupakeun ibadah mah diragukeun berat eta teh. Naon sabab diragukeun ku setan. Nemawi upami teh mah aya keraguan enggal diyakinkeun. Ibu sok ninggal khilafiyah perbedaan paham di antawis para alim ulama entong ragu-ragu. Hilafiyah beda paham di ulama teh eta teh rahmat. Bujang-bujang di zaman kiwari, di zaman jebih di kunjunan, di zaman Kangjeng Rasul lagi dah hilafiyah mah aya beda paham mah aya. Ngasor Kangjeng Rasul ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan paham di umat kami eta teh rahmat.